Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Barudak kelas genep sadayana. Daramang. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tadi kan barudak sadayana tos diajar tematik sareng tahfidz sareng anu sanes-senanya. Tah, ibu doakeun dinten ayeuna barudak kelas genep. Mugia salawasna aya dina nang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ayeuna barudak sadayana kelas genep kedah sumangat. Nah, nya karena sakedap deui teh bade penilaian. Nah, nya penilaian naon asesmen sadayana sih nya nu kelas 4 5 genep teh. Tah, margina naon namina teh kedah sason-sason diajarnanya teh kenging malas kedah semangat. Nah, kumargi entos kelas genep ayeuna mah. Ta ayeuna masih di pangajaran kahiji. Nah, nya eta ngeunaan kecapanganteur. Tah ieu ngeunaan kecapanganteur. Nah, satacan dikawitan urang sami-sami ngadoa heula ya. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tah, naon ari kecapanganteur teh Bu? Nah, nya kamari kan barudak sadayana atos diajar ngeunaan kecapanyeluk. Nah, ya. Kecapanyeluk anu digunakeun dina kalimah nyaeta kamari teh kan ngungkapkeun rasa kabungah, kasedih, kareuwas nya. Ih eta teh aya hileud. Nah, nya cirina kedah aya naon kamari teh tanda seru. Kalimah panyeluk nu aya dina sapopoe. Nah, eta nya kalimah panyeluk cirina aya tanda seru. Nah, nya kedah emut. Ayeuna kecapanganteur. Naon ari kecapanganteur teh? Kecapanganteur nyaeta paranti nganteurkeun kecapagawean. Naon sih Bu teu ngertos paranti nganteurkeun kecapagawean teh? Jadi kecap yang beriringan ya, yang beriringan atau yang mengikuti sebelum kata kerja. Jadi sebelum kata kerja tuh ada kecap panganteur dulu ya, ada kata yang mengiringi dulu kata kerja. Nah, kecap panganteur disimpenna teh samemeh pagawean. Jadi kecap panganteur teh disimpenna samemeh pagawean. Dalam suatu kalimat selalu disimpan sebelum kata kerja. Nah, kecap panganteurna misalkeun ta ieu ye. Nah, contohna gedig indit teh naon? Pagawean kan? Pagaweanna bade indit teh berangkat. Ya, gedig, ngagedig. Ya. Gitu. Gedig indit. Tah berarti ieu teh disimpenana teh indit teh teu kenging di dieu. Tapi si gedig ieu na teh disimpen sebelum indit, sebelum kata kerja. Lungna oge disimpen sebelum kata kerja, dialungkeun, lung dialungkeun. Dialungkeun dilempar. Trekel naek. Teu tiasa misalkeun disimpenana teh si naek teh di dieu di naon teh sesudahna, misalkan sesudah kalimat kecapanganteur teu tiasa. Misalkeun naek pajono terekel teu tiasa. Terekel pajono naek ka tangkal kalapa. Nah gitu ya. Hing budak teh meuni ceurik wae kunaon atuh aya rasakan nyeri. Kenapa ya anak tuh nangis aja ada rasa sakit? Nah ya gitu. Barakateuk seuri. Nah nya barakateuk eta barudak kelas genep seuri.
ningali misalkan doger monyet misalkan gitunya. Tah teu tiasa si seuri ieu teh disimpen dina sesudah kecap panganter teu tiasa. Jadi naon namina teh ieu nana seurina tah pagaweanana teh kata kerjaanana teh disimpen teh sesudah kecap panganter. Brai caang am dahar pes parem nya, lampu teh parem, lampu mati am dahar, ayo kita makan misalnya kita makan leng ngahuleng gitu nya. Janten kecap panganter teh nyaeta kecap naon tadi nganterkeun kecap pagawean. Jadi paranti nganterkeun kecap pagawean. Jadi kecap yang beriringan ya, yang bersamaan dengan kata kerja. Tah, kumaha Bu dina kalimahna? Misalkan kieu tadi dina kalimahna teh. Gedik gilang indit. Tah, gedik gedigna teh panganter. Gilang indit, inditna kata kerja. Rusuhan dasieun kahujanan ya. Brai berangkat misalkan ya, terus berangkat. Gilang da takut kehujanan ya gitu. Lung parab teh dialungkeun. Tah teu tiasa dialungkeunana disimpen di dieu misalkan teu tiasa. Dialungkeun parab teh lung kahayam teu tiasa nya. Hing budak teh ceurik da pada ngaheureuyan wae misalkan. Tah ieu ceurikna teh kata kerja kan disimpenna sasudah kecap panganter ieu. Tah ieu panganterna teh hing. Basa diudag terekel we monyet teh naek kana tangkal gitu nya. Teu tanya deui am sang teh di dahar. Nah nya sangu teh di dahar gitu. Jadi di daharnya kata kerja gitu. Tah kumaha paham barudak sadayana? Pami anu teu acan paham kayak nyarios ka ibu ya. Tah ieu namina teh kecap panganter. Mugia barudak sadayana paham ngalertos nya. Tangke ngerjakeun kaca anu 14. Oke, seperti biasa dikintunkeun ka ibu nya. SD aja unggul, cerdas, berakhlak, BDR, belajar dari rumah, tetap ceria dan semangat ya. Sadayana Kayla, Selma ya, Vio, sadayana Ilham, ayo ya tetap semangat diajarna. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.